Bismillahirrahmanirrahim. Sagede urang nu diciptakeun ku Gusti Allah anu bakal balik da ka Gusti Allah, nu boga hirup nu Allah, boga gerak nu Allah, boga deuleu nu Allah, boga denge nu Allah, tapi haju lain dipake ka nu bogaana, endah dipake kaluar tina aturan nu bogaana, maksiat karana geus cilaka. Tapi lamun urang inget kana Allah teh neuleukeun bae, nah iyalah satu kenikmatan, bahkan bakal cepat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Lamun aya jelema masih kene murang miring kana permaksiatan, ieu nu mawa gaya bed bakalna lambat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi antara cepat jeung lambatna tergantung iradna urang, mengkolna urang, ngabalirna urang terhadap permaksiatan. Ukur bae ku urang. Ukur ku urang hiji resepna kana dunia, nomor kaduana mengkolna kana permaksiatan. Eta lamun urang geus teu resep kana dunia jeung geus ngabalir tina maksiat, eta geus bakal hiber ka sorga. Satungtung urang resep kene kana dunia jeung masih kada teu ngabalir urang tina permaksiatan, ieu lambat bakalna ka sorgana. Tinggal introspeksi diri urang mah. Sakitu bete-bete kudu ditebakan hiji-hiji teh kudu. Ukur bae ku ari mah lamun urang keur diuk di hareupeun imah, haju aya nu liwat si mbak dadana kabuka, eta bae ukur tah apakah dideuleukeun, apakah urang aju ka jero imah. Geus ulah esa-esa. Tuh kan gering-gering ngomong banget. Deuleu bae cak yana deuleu. Atuh geus, lampokna tinggalin bae geus ka di neraka. Tinggalin ka sorga jangan ditaranyakeun ke di sorga teh naranya Imam Haji Pendi di mana abja eueuh di sorga mamana ge eueuh. Asana nyana mah membes. Iya, gara-gara tak kos gitu tak. Gitu. Eta sekarang kuda ada doang ge. Angel ka sorga angel. Ya Allah, ya Rabbi angel. Insyaallah. Kurang diundang ku Bupati Itamacaya Yasin di pendopo, ajak tokoh-tokoh masyarakat di jero hate urang asana ieu mah ieu amplopna jeung berkatna rada lumayan. Sok sabaraha pun aya we jeung nya rahasia teh mah kos kitu mah. Nah, eta bakalna angel ka sorgana. Ka sorgana angel jasa. Aya harapan-harapan nu gos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Da angel 100% bisi pajar bohong. 100% angel. Angel. Ya Allah, ya Rabbi. Permaksiatan zahir maupun batin eta mawa gaya bet. Tah eta ukuranna jang diri urang teh teh ai-ai mungkin bakal jebrang pan kabehan. Haju uburkeun teh nya boa isuk Bapak Geto rahasia teh umur mah tuh nu bere nyaho. Nah, ieu teh ukur diri urang. Waduh, lamun isuk aing paeh, asana aing angel ieu nyebrang. Beresan ti kuat. Beresan ti kuat. Datang ka imam, Waalaikumsalam. Go, Kak, biasa ge telok salam, imam salam. Loba omong perubahan atuh naon ge. Haji ye naon dibangunna bagus amat kadena leuleus teh. Aing tadi ngadenge sieun jebrang di jembatan Shiratal Mustaqim beusi lambat. Aju, ieu mah naon nu aya kabeh jang neng kabeh. Kakak mah tarima bersih hodahar. Ngan aya kos kitu. Pokona mah ieu kontrakan jang neng kabeh, ruko segala jang neng semua urusan tak anak kabeh. Emang kakak deka mana? Kakak ieu asa di hareupeun jembatan Shiratal Mustaqim bae. Ambo Kak.
kos gitu teh perasaan kakak kakak ya Allah ya Rabbi asa ngalengkah bae jumatan salat sedengkeun cak kiai hubud dunya jeung karanan gitu ngaran maksiat eta teh mawa lambat nyebrangna geus aya sakitu maka bejak neng we geus pokona kakak mah nyahodahar teh nyaho usaha teh nyaho ya atuh lah kitu kak sok aju hayang ngeunah bae kakak mah tah ieu urang teh ieu urang bakal urang teh Gusti Allah doaku arah Inggris jasa Gusti gigi sieun sedengkeun almarhum aman lahaba jelema teh bakal dibarengkeun jeung dipake karesepna duh lamun urang di dunia ngahijina jeung resepna jeung para ulama mantap tapi lamun urang hijiana di dunia teh jeung encek jeung Chinese jadi akhiratna urang hijikeun jeung bos-bos aduh rempat sieun hijian urang sieun bahkan naon nu dipake karesep dipilukeun jeung urang aduh ya Allah orang resep kene main gaple atuh ditarang balak genep mungkin mah iyalah alif lam ra Allahu a'lamu bi muradi bidzalik geus urangnya tilka ayatul kitabil hakim itu mana isyarah hadhil ayat eta ayatul kitab ayat-ayat Al-Qur'an ayat itu didapatkan kana kitab lamun urang sok ngajina humah eta teh aya dapat aya anu bimakna fi aya bimakna lam aya bimakna min nah ieu dibejaan ku Imam Jalal wali dapat bimakna min ayat teh eta minal Qur'an Allah ayat-ayat Al-Quran teh Quran Al-Hakim anu bijaksana di tafsiran Al-Muhakkam anu dikukuhkeun Al-Hakim teh bimanal muhakkam berarti majaz simpail bimana semapulantarani ili kana bimakna manana al-muhakkam teh atawa al-mumtani minal fasad nu ngahalangan tina kajahatan karusakan Quran teh anu ngahalangan tina karusakan Quran teh anu ngahalangan tina kajahatan Quran teh anu ngahalangan tina kasalahan urang ibadah ka Gusti Allah kudu neangan petunjuk lamun teu make petunjuk mah bakal salah petunjukna aya dina Al-Qur'an nu bakal salah jadi henteu al-mumtani anu ngahalangan minal fasad tina karusakan Qur'an ibadah ka Gusti Allah deuleu ayat-ayatna sesuaikeun jeung aturan-aturanan timibiti wuduna salatna zahirna datang ka batinna Al-Qur'an geus ngajelaskeun mentek Qur'an teh Al-Hakim
ya al-mumtani minal fasad. Urang hari dek berekonomi atuh abah ulah salah kudu neangan petunjuk carana bongkar dina Al-Qur'an. Urang teh ayeuna teh dagang kumaha cara dagang, urang teh kuli kumaha cara kuli, urang teh sebagai big boss kumaha tingkah urang jeung pagawean urang sebagai big boss. Baca Al-Qur'an abe ulah salah sebab Qur'an teh ayatul kitabil hakim ilmu hakam. Dina Al-Qur'an aya kabeh. Urang guari teh dek taratur nagara berarti usaha urang asup teh kana jurang politik. Aya buka tuh dina Al-Qur'an politik da abe urang ke di akhirat cepet nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Apakah orang dek jadi presiden? Apakah dek jadi menteri? Apa orang dek jadi gubernur? Bupati, camat, lurah, erat. Ayo sesuai ge. Urang ulang ngeunangeun aya guari urang digaji ku negara, jabat digaji tanda tangan melucur duit sajabat ti eta deui kokocoran teh loba bisa pakai meuli mobil bisa nyieun imah mentereng lah ku batur dihargai jeung dihormat bapak dan bapak. Bayangkeun di akhirat urang bakal dirante batur halal berkah surga urang ngagejebur ka neraka. Sudi apa henteu awak urang digejeburkeun ka neraka? Baca Al-Quran ayatul kitabil hakim supaya sesuai. Ketika orang jadi presiden di Indonesia insya Allah dia wakil lagi kan buya aya keneh teh aya pedah teu kadenge-denge we kabarna kumaha gitu. Aya manu alhamdulillah. Palalinter di urang teh wakil negalain lalagaan pinter mau presiden ulah sirija menteri palalinter di urang mah menteri pokokna pinter naon bae lanan gubernur palalinter bupati palalinter atuh nuhun aya nyana peduli mandek ngurusan negara ngurusan umat beuh ganjaranna gede luar biasa sesuai teh Al-Qur'an sebab Al-Qur'an teh al-hakim ilmu hakam yakni al-mumtani minal fasad nu ngahalangan tina kajahatan. Lamun ulang hayang ulah jahat ulah rusak ulah bahaya buka Al-Qur'an. Qur'an teh ayatul kitabil hakim. Urang sebagai naon ayeuna bupati akur henteu teh jeung aturan Allah. Urang sebagai naon gubernur akur henteu urang. Urang teh naon yeuh? Urang teh polisi akur henteu jeung aturan Al-Qur'an. Urang teh kuari teh jadi abri jadi TNI akur teh sok akur lanjut henteu akur terserah dia itu dia anu di dinya dia anu sarua aja ngusul-ngusulkeun awak dia aya urang Baduy ieu kuari ka dia tok karuyaan diri urang kuari mangeunahkeun ayo sia razia masker bayar sia koeng ayo sia lamun teh dibayar ayo bayar lah ya susahnya titah mayar nyana keur boga kewenangan nyana keur boga wilayah ayo bae apakah bener teh sesuai jeung Al-Qur'an apa henteu nah ieu engke di akhirat bakal berlanjut urang inget kadinya awas ya ayo komo lamun haji urang ngagernek bae mah bareng mere duit aja ngagernek bae tolol sia goblok sia eta teh doa apa eta nya tolol nya goblok bener bae teu kebal jadi tolol jadi goblok ieu urang ngaji supaya nyaho bahwa Quran teh ayatul kitabil hakim. Ya Allah ya Rabbi petunjuk berarti
hakim nabi manal muhakam makna muhakam eta adalah al-mumtani minal fasad. Ya Allah ya Rabb, geus kulantaran kitu ayat eta moal rusak ajeun teh dicaci dimaki dihina-hina la tugayyiruhu duhur moal bisa robah ku bahasa Al-Qur'an tetap Al-Qur'an eusina tetap bae. Ieu adalah aturan-aturan selama urang hirup. Caci maki ku Yahudi, caci maki ku Kristen, caci maki ku Buddha, ku Katolik, bakal rusak anu nyaci makina. Sebab Quran ma al-hakim al-muhakam yakni al-mumtani minal fasad la tugayyiruhul duhur. Moal bisa rusak aja buku make Quran mah tetep bae Quran. Urang kuari teh endek moal make Al-Qur'an, endek bae aing mah pokona mah dagang teh endek sakumaha aing bae atuh bangga bae deuleukeun. Deuleukeun. Aing malah geus bagian berekonomi teh endek kumaha aing bae moal make Al-Qur'an. Urang teh kan agama Islam, petunjuk datangkan Al-Qur'an. Moal make Al-Qur'an kaje deuleukeun. Geus sabaraha jelema anu boga proyek hancur. Geus sabaraha jelema nu kasaksian ku urang usahana baju teu make Al-Qur'an. Jejes ngajejes. Ulah-ulah nanaon kuari mah ye. Ulah-ulah nanaon. Jelema sugih tapi teu ngazakat eta teh ulah kaincu ka anak bae geus ambruk. Teu make Al-Qur'an ngaran sebab aya hak-hak batur di dinya. Nu fakir, miskin, fukara, masakin dan lain-lain sebagainya. Jana sugih teu ngazakat ulah kaincu ka anak dia ka anak buat tepi moal dina tepina buatin langgeng salileh hirup anak. Deleukeun ku mata sararia, deleukeun di lembur sia, di lembur tatangga sia nu sararugi beak di anak geus beak. Anu tatadina mah nyebutkeun 7 turunan moal beak. Kakarak di anak bage ambruk. Teu make Al-Qur'an. Anaon? Ga zakat eta Al-Qur'an. Kuari teu make, zakat teh dipake ku manehanana. Deleukeun. Mun kukulah disebutan di pasar Kemis Ambalaya ngaranna nyaho jasa A B C D di Cikupa emang aing teu nyaho beak hatana di Bojong beak SPT beak aduh di Tangerang eta teh pun sugih anu kula jalakeun ka ditu jeung almarhum Abah. Pokoknya geus teu kacaritakeun hebatna ulah dicaritakeun hebat jeung sugihna dia anak beak kabeh. Beak kabeh. Sebab teu ngazakat, teu make Al-Qur'an ngaranna. Ieu teh mah deureuss datang ka anak kene aya nu dileungeun anak kene hancur-hancuran. Teu make Al-Qur'an teh ngaranna. Teh. Pejabat sabaraha anu sararugi. Eureun ngajabatna. Paga hirupna campur jeung nu leutik bung boga asa gede ngaji nya nama jabengsina tadina teu bagus teu hayangeun ngaji ngan sakali 2 kali bae ngaji teh ka ditu ternyata sing jerengeng kana ceuli meureun di nyana kabeh geus moal ngaji aing mah lain haju bener teu bener imahna dijual tanahna dijual pindah sageus pindah di itu sempit pindah deui wari hampir teu boga imah kudu dibejakeun mah. Masya Allah. Ayo urang mah ya urang. Lantaran make Al-Qur'an. Tidak. Tadina imahna ge emang doyong-doyong kene buat. Asli terobah tah mah. Senang, tapi batin senang. Ieu. Tilka ayatul kitabil hakim. Allah. Hakimna bongan ku Imam Jalal ditafsiranna ku Al-Muhakam. Jadi hakim teh eta teh isim bi mana isim maf'ul geus maknana tuh berbeda ku ari ya Allah ya Rabb. Aya rahasia. Akana lin-nasi ajaba gara-gara nama ieu teh urang Mekah
ahli-ahli Mekah kupar-kupar Mekah teh ngadenge diutus ka Kangjeng Nabi sebagai rasul pembawa risalah. Kupar-kupar Mekah teh nyengserikeun ka Kangjeng Nabi. Ari eta Gusti Allah make jeung ngutus rasul ka Muhammad jelema hina fakir miskin atuh kahayang mah malaikat bae nu diutus jadi rasul teh henteu malaikat ya atuh jelema-jelema anu tenar, jelema-jelema anu bangsawan, jelema-jelema anu hebat. Ulah Muhammad heran aing mah Allah ngutus rasul ka Muhammad teu kaarti aing mah. Eta aya kebencian mah kos kitu kabeh. Kebencian mah di lembur urang. Aing mah heran si eta budak kamari agahan kaji. Ya Allah, ngadahar uyahna ge heulaan aing, leg-leg Gusti uyah. Hayo goreng Gusti eta, kopikeun uyah. Kunaon ngukur ka uyah. Teu ngarti aing mah budak kamari ieu sagana teh. Iya orang Arab ahli-ahli Mekah ngadege Muhammad diangkat jadi rasul ketika umur 40 tahun disengserikeun. Heran mainah Muhammad maka percaya ku Gusti Allah atuh hayang malaikat betul malaikat ge atuh jelema-jelema terhormat ulah Muhammad. Penuh kebencian jeung kehasudan di jero qalbuna timbullah bahasa heran. Dumentek dijawab ku Gusti Allah akan apakah ya linnas Allah gali keajaban heran an auhayna ila rajulin minhum yen kaulah nurunkeun wahyu ke seorang lalaki anu sajenis jeung manusia pada ahli Mekah anu ngaran Muhammad. Oh kan maka jeung heran sagala cek Gusti Allah. Bumi nangieun aing, langit nangieun aing, manusia nangieun aing. Aing mempercayakeun ka Muhammad sebagai rasul aing. Kita tabligh nyampaikeun karisalahanana maka jeung heran maka jeung demo kudu malaikat sagala atawa kudu ti golongan marana teu kumaha aing bae cek Allah ye numantak di dieu teh istifhamna dijelaskeun istifham inkar ulah make jeung kudu heran teu kumaha aing urusanana make jeung heran sagala rupa teu kudu heran. Ya, bejakeun ka ahli-ahli Mekah, ka kupar-kupar Mekah teu kudu heran aing nurunkeun wahyu ka Muhammad. Heran cek Gusti Allah. Ya Allah. Sabashiril ladzina amanu an dijelaskan ku Imam Jalal mufassiratun jadi berarti anan tafsiriyah nafsiran kana lafaz an auhayna jadi anak teh ieu teh an tafsiriyah aya dina qaidul i'rab. Nah ieu tafsiranna wahayna Allah ngawahyuan ka Kangjeng Nabi memberikeun wahyu teh hiji an anzurun nas sing sieun manusia bere pengertian bere inzar kabar-kabar anu bakal ngerenyedkeun kana hate jadi sieun bil azab bejakeun hiji. Nomor kedua wa basyiril ladzina amanu bungakeun ku anjeun bere berita anu ngeunah
ka jelema-jelema anu ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka anjeun. Dua we, hiji anzirin nas, dua basyiril ladzina amanu. Sakitu Kanjeng diangkat jadi rasul, titah nyampaikan risalah intina dua, hiji anzirin nas, nomor kedua basyiril ladzina amanu. Sakitu bedakeun Muhammad bawa lamun kekeh bae jekelan kamusikan jeung kakafiran, bejakeun di akhirat bakal disiksa paing tuh aing geus jadiakeun neraka. Lamun aja berubah iman kain kanyeun bakal disadiakeun surga. Ya Allah, jarang ngan sakitu. Ngan sakitu. Ieu teh kan ngaranna urang teh ieu teh samiat dedengean ti Kangjeng terus ku sahabat ti sahabat ka tabiin ka asbat tabiin, datanglah ka guru urang, datanglah ka kuari. Ieu teh kabar disampaikan ku para ulama. Asli tekna ya ieu sarua kuari ge terus we tita dakwah. Urang teh tita dakwah komo aya di nagara mah ieu teh boga kekuasaan. Tita dakwah ngaleungitkeun kekafiran supaya ulah kalalapir, sebab kafir teh bakal disiksa di akhirat teh. Supaya iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah, numun iman ke bakal disadiakeun surga. Sakitu tah mah nurut jeung teu nurutna lain urusan pendai, tetapi eta mah kumaha manehanana dibere hidayah jeung henteu. Urang dakwah ya, urang dakwah. Ketika nurut, urang ulah kukumaha. Ketika teu nurut, urang ulah kukumaha. Tugas urang mah dakwah. Tah eta nu hebat makan kos gitu. Lamun urang haju bendu, urang teh bendu. Urang teh disiksa ku Gusti ulah bendu. Tugas urang mah ngan sakadar dakwah. Ge make aturan. Kumaha aturanna? Kumaha situasina. Kuari orang situasinya di negara dakwah teh ieu teh kudu disesuaikan jeung aturan negara. Bisa na urang sakitu lantaran ieu teh kena pasal. Amun memang urang kuari bersikeras untuk terus dakwah dederedet urang mah geus sabaraha kuari anu ngaringkuk ulama gara-gara dakwah. Sebab ieu teh ngarumpak karena aturan-aturan Pancasila supaya ulah robah ya NKRI itu. Jadi berarti kan dakwah orang di Indonesia terbatas, secara zahir terbatas. Orang teh ieu teh dibongsai asal sirungan gunting tuh kalapa dibongsai laletik. Nah ieu tangkal kalapa teh anu sakitu gedena kuarinya sagede kieu. Buahna teh kan sagede jempol. Kalapa mah pan bisa diparut, dijadikeun santen, deuk pake bubur, deuk pake sayur kan geuna. Ieu mah kalapa sagede kieu jang naoneun. Dibongsai. Tapi ulah kaget sebab begitu dibongsai loba nu neuli resepeun. Jeung di dahar ai kalapa gede mah hiji diparut. Terus jadikan santen bakal nyeri karena beting, tapi lamun kalapa segede jempol hasil bongsai mun di dahar eta teh jadi obat. Mending mana coba yuk ji, mending mana, mending bongsai. Ulah buahna jeung tangkalna kurang hakan itu bongsai. Secara zahir seperti eta, awas. Secara zahir seperti eta, tetapi kunaon ieu Islam di Indonesia sakitu dibongsai ge, masya Allah. Bandingkeun jeung negara-negara luar. Turki nu sakitu hebatna, nyaba urang ka Turki, ademan di Indonesia. Muludan bebas, rajaban bebas, haulan bebas, tahlilan, wow, pokokna mah neuk unggal peuting ge. Geus teu make aturan, geus 40, geus 100, 200, 300 terus. Ku Muhammadiyah di bidah-bidah galah terus. Hebat tadi Indonesia. Agama emang kumaha gitu?
asal bener nyekel ulah keluar ti aturan NKRI ulah memaksakan urang teh beseberangan jeung Pancasila hanya di mulut kajen tapi urang mah dakwah terus bae hasil dakwah nu di deuleu jelema ulah-ulah naon urang PNS bae loba nu ceurik nyanan nyekelan Pancasila tapi nyana ngerasa gede dosa aing waduh pendosa aing teh ujung-ujungnya jadi balalener polisi anu tatadina sakedeung trit priwit ambalaya di imahna begitu ngadengikeun maulidan ngurucut cai matana ya Allah ya Rabbi jaheuhnya berbeda jeung kehidupan aing anu kumaha aing bae Gusti aing loba dosa ternyata aing teh ngerenya da hatena padahal mah di negara nu teu meunang berkembang ieu Islam teh aslina teu meunang berkembang dengan demokrasi berarti eta teh teu meunang berkembang Islam teh wayana didemokrasikeun teh ulah berkembang Islam supaya make aturan-aturan Belanda, aturan Prancis, aturan Inggris ulah berkembang ulah make Al-Qur'an ulah ya secara teori seperti eta buktina Masya Allah kan di Indonesia wali-wali ambalaya Arif bagi jadi wali kuat wali kotanya segede Arif jadi wali neraka tapi nama lamun teu tobat isi gulung ka mana tolol tepugu jurusan tak berak kergering merenya oh bener hayu baik bagi aturan Pancasila tetapi hasil daripada dakwah para ulama Masya Allah karim ayo terus dek dikubahakeun ge urang nonton bae ja ujung-ujungna mah lamun teh mah teu akur bae teu akur jasa mah mal datang ke teu di demo ieu kajen kumaha lamun bener-beneran mah je ngan hayu bae mah kan politik keur digunyang ganjing hayu antepkeun bae lana urang nyaba ka unggal nagara ka Mesir sorangan panas suasana di Mesir teh tapi orang nyaba ke Indonesia ya Allah karim di luhur kapal kene baso geus kaambeuk baso uduk geus kaambeuk asana geus seger cek urang ya Allah ya Rabb eta keur carita makanan keur carita suasanana beda urang datang ka Cengkareng suasana lain deui urang datang ke Mesir, datang ke non gitu ngaran unggal nagara lah berbeda, teu nyaman teu nyaman. Salat bage hararese urang di bandara batur mah. Tapi di urang, ya Allah, ya geus disadia-sadiakeun tempat salat bage. Berarti kan hasil dakwah para ulama. Sakitu beta urang mah geus ulah hese-hese nu matak ieu naon salahna si Pancasila sapira Pancasila naon salahna si NKRI gak hiji urang ya buktina ieu bararagus asalna adapun secara formil tidak teu bagus atuh lalaunan tungguan ke presiden mana anu kira-kira nyana bisa ngerobah aturan-aturan Indonesia supaya jadi aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Satungtung presiden satungtung maksudna semuanya. Atuh eta. Pokona mantap ulah salah milih. Sia ku geus dibejaan teh geureun. Kalasakan ku sia ada kos kitu tah. Ngen masalah geus gerak Allah geus ulah dikukumakeun Pancasilana teruskeun NKRI na terus kembangkeun jampi buktina nama urang ngararaji terus bahkan nyana ge ngadengekeun jaheueuhan aing salah anu henteu nembus mah teh dakwahna tapi ya dakwah orang Golkar dakwah orang PDI
PKB untuk kepentingan partai dek di mana nembus tek celi haji tek aing ulah iya tapi lamun urangna lurus insyaallah ulah kepentingan naon dirobah cenah urang negara tungguan atuh kepala negara anu bisa ngarobah lalaunan Gus Dur bae ge Gus Dur ndek ngarobah lalaunan tah mantak ieu pecat ambeulkan ku Emrik wah cek Emrik ieu mah bahaya ieu atuh aing men sini men anu datang Amin Ma'ruf bukan Rais eta mun digambarkeun ku bahasa urang seperti eta lamun dijabarkeun ku anekdot seperti eta bahasa politik urang mah teu ngarti mun dijabar-jabarkeun teh seperti eta Amin datang dari itu aya naon Bapak negara ulah diantep emang kunaon atuh robah engkeun jelema bisa marhaba kabeh bahaya ieu mah turunkeun min oke deh nyieun nyana buleget eta lamun dijabarkeun ku bahasa lembur seperti eta kula kuari mun ngajabarkeun corona ku bahasa lembur bisa insyaallah bisa ajabarkeun presiden nu ayeuna ku bahasa urang bisa insyaallah jata bageus kagambar jasa tamati mimitina ge ngan geus teu kudu urang ngahiji bae di jero negara ulah pasalia presiden eta terus kan ada tangkas sadaekana ayo antepeun nyamal kebelin leukus kitu mah atuh nya geus ka dokter deui eta ge ya atuh mun teu ka dokter mah lintuh meureun awak maksudna ieu antepkeun keuna daekeun hayu terus nu penting mah Pancasilana nu bener NKRI-na nu bener jak urang buktina ku hari tararenang cenah urang teu boga duit emang sia mah ti keur ieu kitu boga ngomong teu boga duit ka kana kuari bae baheula kitu gablek sia mah urang tenang kan bandingkeun di negara luar hayu coba riweuh di negara luar tuh ieu teh anzirin nas Muhammad tugas maneh nyingsieunan ka manusia nu kafir lamun tetep bae dina kakafiran teh iman ka aing cak Allah teh iman ka maneh bakal diasupkeun ka neraka engke tapi nu iman basyiril ladzina amanu bubunga surga ya Allah ya Rabbi atuh ai kos kitu mah urang kan geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul cak Kangjeng Nabi basyiril cak Allah ka Kangjeng Nabi wa basyiril ladzina amanu urang mah menang tafsir basyirah di Kangjeng Nabi berarti urang teh termasuk kana penghuni surga geus heula kitu baheulanan lah barisa kembangkeun sampaikeun kuari adapun nurut jeung teu nurutna lain urusan urang atau urusan manehanana adapun Quran dicaci maki kiaina dicaci maki ulah marah heulanan biasa bae mencaci kiai mencaci nabi mencaci Al-Qur'an berarti mencaci Allah lamun geus mencaci Allah tungguan ya Allah nu bogana lamun teu digoyangkeun ya bumi teh dianginkeun ku Gusti Allah dibencanakeun ku Gusti Allah minimal orang-orang kafirna mukmin disalametkeun ka hayang urang haji atuh tinggal tungguan wae ulah hese-hese basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim basyir bubunga ku anjeun Muhammad alladzina amanu jelema-jelema anu arariman bi anna lahum kalawan sayanyana jelema anu arariman mah qadama sidqin eta bekal dibere pahala ganjaran anu luhur majaz itu sebenarnya
bahasa qadama sidikin teh idopatna teh idopat mausuf kana sifat okos idopatna masjid jami masjidul jami eta teh idopat mausuf kana sifat masjid kang ngumpulkeun umat masjid jami macana teh masjidu jamiin idopat masjid kana jami idopat mausuf kana sifat aya idopat sifat kana mausuf aya idopat mausuf kana sifat ieu modelna atau pibak adi sidkin inda malik muqtadir eta ge sarua nah ieu ge sarua ye ya qadama sidikin ai qadama masilna salama qadamati lan mantak di manaan salat lantaran jelema anu dibere pahala ku Gusti Allah yakni ganjaran anu luhur eta teh diheula-heulakeun ku Gusti Allah diheulakeun dibere ganjaran diheulakeun jaga di akhiratna dikasorgakeun nu mantak make bahasana teh make bahasa majaz jeung bahasa kinayah dihijikeun kasimpulanna mah panjang tah lamun dibahas make bahasa majazna jeung make bahasa kinayahna ngan ieu mah keur kibehalanan wa basyiril ladzina amanu bungakeun ku anjeun Muhammad jelema nu ariman teh bahwa jelema nu ariman teh bakal dibere ganjaran anu bagus anu luhur inda rabbim ti Gusti Pangeran naon eta ganjaranna surga iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngalaksanaakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim bakal dibere qadama sidikin inda rabbih ganjaran luhur buktina surga. Iya kos kieu tah penduduk surga teh jarore kadeleuna. Mah teu betah mun di surga jeung nu kos karari. Aja. Atuh teu betah jeung surga ka dieu. Aduh. Orang boro-boro di surga di dunia ge teu betah. Di surga kos kieu moal ngan begitu asup ka surga diganti beungeut-beungeutna ka. Iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, make aturan Al-Qur'an, surga qadama sidikin. Tetapi lamun teu make aturan Al-Qur'an iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul tapi teu make aturan Al-Qur'an ka surga ngan eta teh tadi tinggalin aya nu mi'at am aya nu alfa am 100 tahun 1000 tahun tergantung kumaha nya make jeung teu make na kana Al-Qur'an je ieu nu pake kasieun ge ku urang teh ya ternyata horenganan tinggalin mentak bisa dijelaskan bangsa bupati, gubernur, polisi, eta TNI tinggalin bakal surga maka surga angel. Kumaha cenah kiai anu osok dipanggil ka ditu? Sarua. Ya Allah, ya Rabb Gusti Allah jelas Al-Qur'an. Dua Kangjeng Nabi teh an anzirin nas supaya iman. Mun teu iman neraka. Dua wa basyiril ladzina amanu. Lamun iman dibere annalahum qadama sidikin inda rabbihim surga. Ya kari. Anak kiai atuh teu ngaji mah odob bae sarua. Bodoh bae tetep bae sanajan Habib teu ngaji bodoh bae sarua. Teu ngaleungitkeun ka Habibanana Habib mah Habib bae ngan teu ngaji mah odob. Sarua anak kiai teu leungit ka anak kiaiana mah mun di Garut Aceh atuh belah di Aden atuh ka Banten mah entus biasa tuh bagus aya teu ngaji atuh odob bae sarua bodoh bae nu ngaji ge bodoh bae komo teu ngaji. Duh, Masya Allah. Tak ayeuna aya bahasa ngamerdekakeun ge ayeuna babandinganana aya. Pan lamun urang ngamerdekakeun abid ganjarana pohara jasa. Boh, lain lalagaan teh mah ganjarana surga. Komo
lamun urang ngamerdekakeun bapak urang benang ku musuh waktu perang boyongan perang jadi abdi. Jadi kapimilih ku urang dibeli dimerdekakeun tambah ganjaranana pohara jasa. Tambah geus pohara bae. Gedean mah cenah kieu jeung nu kieu jeung nu kumaha. Mun urang nyandung nu kolot kabur. Nah geus kitu caritana minta ditolak bae geus kukuh minta ditolak ya otomatis kan ngaranna ge jelema yang ditolak. Sarua jeung manuk hayang hiberan ditolak bae sabodo. Kulantarannya na tu ditolak ka dieu hese ka ditu hese meunang 10 tahun kampang hede ku salakina. Neng ieu keur naon di dieu kieu bae cenah kula mah sabada ditolak teh teu kawin teu emang kunaon teu laku. Aduh tayu mah atuh ja urang baheula geus boga anak aya 5 aya 6na lah ku kakak atuh dek dibalikan deui bae ku ari bareng nikah deui eta gede jasa ganjaran eta ngabalikan nu kolot mah tuh cenah nu ituna masih kan atuh masih ngan gua mah jadi nu ngorah teu naon cenah jadi ngorah mah padahal kolot nyana asal jadi nu ngorah bae bungaheun we mah embung jadi nu kolot boloon status doang embung jadi nu kolot ya Allah ya Rabb. Aya ge nu sabanding jeung ngamerdekakeun kieu. Ma min ayamin tamalu fiha habu ilayya min hadhil ayyam adawa ilallah. Taya sababaraha poe anu dipake beramal dina eta poe-poe luluy dipake karesep ku Gusti Allah kecuali min hadhil ayyam yakni ayyamal asyri 10 poe bulan Zulhijjah. Tambah ganjaranna pohara jas. Qalu cek sahabat walal jihad ya fisabilillah ya Rasulullah dibandingkeun jeung jihad gedean mana? Wahai gola walal jihad fisabilillah dibandingkeun jeung jihad fisabilillah masih kene unggulan 10 poe bulan haji tanggal hiji sampai lebaran. Pohara tama poe tama. Gede jasa ganjaranana. Illa rajulun kecuali lalaki kharaja binafsihi wa malihi keluar mawa awak jeung harta kemudian ke Palestina atau ke Suriah perang palam yarji bin zalik teu balik deui awak jeung hartana dikorbankeun jeung li'ilahi kalimatillah eta moal aya babandinganna eta luhur jasa tama geus mah di akhirat da geus langsung seungit bakal kabita kabeh ku seungitna eta jelema sehingga kabehan hayang ka dunia deui hayang perang ku bagus-bagusna di kitu-kitu ge tetep ku ari mun tita perang embung bae eta jadi urang mah ipis jasa iman teh ipis jasa ulah tita perang tita mondok bae hese mondok bae mondok bah kula mah pasantren-pasantrenkeun bae ulah sakola ka mana sieun ka ditu na hirup ye bah kula mah pasantrenkeun bae lah kabita jasa ge di akhiratna di samping kula abah emak pan nu ngabiayaan ka eta pan ka jahit ke bakalna ka sapaatan geus mah pasantrenkeun bae akhir zaman kieu sia hayang mondok anak nya hoka internet beureun teh budak. Ortodok teh sih kudu hayang mondok atuh. Sakola cak yang sakola minimal sanawiyah aliyah. Minimal kus kali itu dong komo. Kadanan saya jadi hayang jadi presiden manggantian Jokowi atuh.
Eta disengsirikeun ku bapana hayang mondok bade disengsirikeun. Saware, ai saware mah aya, ceng mondok bae lah, jaku abah teu kabiayaan. Eta kolot oplo deh sarua. Aduh, masya Allah, masya Allah. Zaid garong begitu nu digarongna adalah Khalid setelah benang ku nagara disidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban. Khalid bae dibunuh ku Ki Zaid, keluarga Khalid ngampura. Kan bisa dua jalan kamari ge, bisa langsung paeh-paehan deui, bisa dihampura dengan bayar dia. Geus satu keluarga korban guari mangampura bila balasan pembunuhan nusok disebut kisos dengan membayar diat atuh wajib ngaluarkeun harta kisosna wasaqotol kisos bunuh Ki Zaid eta keur carita kisos kan cek tadi ge wa qatlul qati' yuqallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had. Geus lamun urusanana qisas bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat, tapi lamun had teu bisa. Mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwa nyana adalah kudu dihad, atau teu bisa pakai dibayar ku harta diat teu bisa. Mantak wayuk kalau hadan dihad lamun memang ieu urusanana had mah had bae tergantung kumaha negara. Namun negarana negara Islam, negara urang mah lain negara Islam. Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP. Baik bae di kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul. Lantas di urang teh dihukuman kos kitu atuh mangga sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong anu dilaluhurna make jeung teu tertarik kana hukum Quran tinggal kitu bae. Acenah menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae. Ya urang masa pira rakyat jelata teu daya teu upaya cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an tegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana urang mah teu atuh korupsi teu mean teu atuh indah hoy urang mah masyaallah indah hoy naon wallahu alam nu bantak embung make hukum Al-Qur'an negara kasieuna korupsi potong sieun bodoh deui sieun urang rakyat teu sieun teu aca make hukum Quran nuhun indah aca dan teu make hukum Al-Qur'an atuh sabodoh ja ente-ente nu ngalaksanakeun kecana di akhirat iya tuh di akhirat nyana tuh aing mah kasalor gak kabeh cara kos kitu amat geus kos kitu bae teh dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula mencari kieu mah bangun entengeun amat iya tuh geus percaya jasa ka Quran kumaha tuh geus kos kitu bae tak sing hararade hirup salamet ke diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang iwati urang kunaon lai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teh ngagejeburkeun maneh lolonjak ka neraka jahanam
Irha lolonjan eta jadi lurah ke lolonja ka jahanam jadi camat jadi bupati bang geus lain lolonja deui KM nanya gubernur RI 1 batama lain KM nu boga jahanam itu maksudnya kumaha cenah kitu amat hati-hati si gade nu dedeh jeung nyaah ka awak urang iwal ti urang tuh masyaallah nah geus urang mah dongeng-dongeng hukumna atuh dilaksanakeun teh tuh nyaho-nyaho heula polisi ge barang geus nyaho mah nya ngarented-rented kos gitu cenanya hukum Quran kok lain lagi sama hukum priwit lain lah hukum priwit kenanya rarahonya nah deris bae ai geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjarana kan gitu. Oh iya mah pedagang letik ulah ditangkap karunya boro-boro yang mayar polisi nyajanana ge heseun. Nah, iya mah do sugih ya tangkep bae sanajan aya STNK aya naon tangkep bae gitu. Malah mental langsung minta uang saya. Ini kesalahannya enggak ada salah. Tapi minta aja. Iya tuh bagaimana enggak bagaimana. Aduh. Masya Allah polisi bang pakai sumpahan masyarakat sial jasa cenaya polisi memeh lagi sial jasa punya anu sial STNK teu mawa daun teu mawa yang lempang di jalan tapi tetapnya polisi sial dah polisi aduh aing beaku polisi kayak aing mau teluh lah yang polisi padahal polisi orang hese ngamankeun jalan baik hese macet polisi hese polisi lamun niat ibadah gede ganjaranna gede jasa sama ganjaran geus lillahi ta'ala nya macet geus teu kudu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung kecuali kadeuleu bangsa 100.000 nah ini boleh sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe jadi pemerintah niat ngararapih mah atuh gede ganjaranna itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaranna cak Kangjeng Nabi boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imatatul adza fi thariq non micen penyakit-penyakit di jalan gangguan-gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran aya paku di jalan singkirkeun besi katabrak motor ke aduh cucuk di jalan aduh ieu cucuk besi budak paul maka sepeda kempes eta ganjaranna gede aya oli di jalan ieu oli kumaha lamun naik motor ke ti polese dikumbah dipel gojana ulah jara orang Batak waduh malah jalan di Pakuan orangnya ada boga bengkel di gitu sial teh Batak atuh sakumaha nu ngabesan ban barang retus orang nang nyana Masya Allah kadzaliman kos karar itu dasar Batak sawareh tapi aya nu teu kitu nah walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi mustaqalin maka alat berat eta poin labi misu kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuh nanyana aw biqati udin ada ngabunuh megatkeun anggawa tasarua poin labi mislu wari orang dedengian teh Masya Allah gari ngabunuh tegas pugu ayo make belati make golok mah wari mah ngabunuh dicacagan diasupeun ka karung anak memeh
Masya Allah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah iyalah mun ngabunuh seperti eta, lakukan pembunuhan terhadap pelaku seperti eta deui bae. Di akhir zaman orang dedengan pembunuhan, Masya Allah. Ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya Karim HP, Masya Allah terbunuh, gara-gara urusan utang piutangan seukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi kosira hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamanya urang anu boga negara, anu nyicingan negara, anu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang deuk kumaha. Tapi tetep bae urang menghargai nenek moyang urang baheula. Sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda, maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila. Tapi hasil istikharah, sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda, sebab manuk lalagaan. Asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda supaya bisa dibawa hiber menuju wusul ilallah. Di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berada, dan lain-lain sebagainya. Lambang lagi di jerona pohara, lamun kurang ditaliti satu persatu. Untuk lama ayalah pendidikan Pancasila. Ayalah membudak sekolah ke Pancasila ada berapa? Anak orang tanya. Pagan Pancasila encan. Pancasila ya sabaraha 7 gitu. Nah raracok ieu anak aing apa guruna sih jadi 7 kieu. Tah, jadi bae lawapan Senen bae urang kenaikan bendera maca Pancasila. Asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan, pagar-pagar di putihan. Bilik-bilik di kapur, Masya Allah karasa dek 17 Agustus dangdur dupang gedena diiring ke lapangan jang camat dagde hui dupang gede kira di kontes-kontes eta teh naon rasa bersyukur mensyukuri kemerdekaan.